Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, noni itu nih ngomong noninya. Pokoknya mah like, subscribe di komen tong pokoknya ramekeun lumayan lah saingan orang ayeuna terus mulai raredup. Nyi saingan curah redup. Tukang taji. Cuaca keur teu kieu jualan ge ada goreng po Ramadan mah tapi sugane konten ieu teh gorengnya. Amin. Urang play ya video mimiti. Cas ah. Ieu di hari-hari akhir mah emang geus kieu nya geus rada horoream hudang teh tinggal tunuh keneh titah dahar. Tapi ieu lain ku tunuh-tunuh teuing cigana mah menuna kurang ieu. Kurang menggugah selera emang jeung nugget jeung sosis karunya budak Tapi tah maka budak eta kolot lagi urang mulai mepet-mepet geus jam 4 udang teh. Ya otomatis dar jeung mie dan gancang teh ningan. Tapi nu penting mah kuat lah nya. Karena enak puasa ayeuna mah teu karasa seuih ti subuh ka magrib teh bener-bener teu karasa. Cuaca tiis emang aya panasna tapi loba tiisna lah jadi teu haus teuing Ieu naon ieu alah eta apa karunya mau budak nya urang ge Pak anjing cok mulain eta budak bayi pampangna mah aduh karunya Tuhan. Untung deet anjing cuan aing Untuk saya aya untung nanya bangsa urang mah untung keneh we anjing untung deet nya 7 dari 10 kabayang anjing mun jero eta pas care kan eta mah geus beak moal dipangmeulkeun baju lebaran ku majikan eta mah untung deet lah cik Saya serius-serius langsung. nya geus jeung kabur alah ih sarap anjing eta mah nya nyi ate ganteng tapi teu kitu-kitu teuing mun anjing. Tapi curia urang mah bobogohan tah mah dilanceuk. Cuk urang mah dilanceuk keur kitu. Mah mungkin ya kabogoh wani kitu tah mah. Mah mungkin tah mah dilanceuk eta mah. Tapi sarap we anjing mun nyage ka Adi anjing sarap tong kitu teuing Benang asli jagoan Nah ucing bukan sulap bukan sihir teh kieu aya nu keur viral mah pesulap teh si Vincent aya bukan naon dina Pindes anjing Vincent cenah anjing sulap-sulapna raneh tah ieu ciga kieu cieun meunang sare mun kahudangkeun ku bieu katindian ku gajah anjing ucing ieu teh katindian ku gajah anjing tinggal itu di luar ekspektasi urang Tibra mun katingal ku gajah. Lucu aja ucing aya naon jeung sariri aing keur sare cenah anjing. Bah ieu bener bisa kieu ngarti minta lauk lauk perot gitu tapi saya lauk itu mah emang ngarti si ieu aslinya ternyata budak si gue tilu dengan lauk dua lauk mah disangana teh lenek gawe rek maraban we meuh nya tah ieu puasa poe-poe akhir ya pasti ya poe-poe akhir ya jeung mie tinggal mie sanguan oke endog ge hungkul ieu mah keur ngawapan berang-berang tapi saya kumanya gogoda. Urang minggu kamari ngasuh budak berang-berang ngahuapan da indungna gawe nya. Asli teu pira nog make kecap jeung abon. Anjing eta kabitan. Aya kagodana mah untung teh urang mah sangguna tiis jadi alasan niupan heula kitu Kabayang mun cikeun si bapa ieu niupan lap we anjing jeung bapa teh gede deh. Uapna gede di bapak, aduh aing tapi gitu saya gogoda sok ieu cobaan maneh ge saja. Ngawapan urang kamai tepi ra naon kan. Nok orek teh di kecapan make abon. Muka nu kitu cigana urang.
Eta mah emang niat soalnya eta nyedukna loba anjing si bapak eta geus niat anjing. Aduh anjing aing rek komen nu kieu mah euy baringung anjing. Kala nya sinyal di euy. Kala bodak euy ngadadak sinyal. Teu meunang anjing operkeun dah. Aing sieun euy. Teu meunang cenah. Eta kahuruan euy. Pak cenah itu kahuruan. Aing bapana adon cheers euy. Ieu mah cenah ieu mah. Hare-hare anjing bapana nya. Padahal di bejaan eta, tapi budaknya emang teu ngomong euy ngan cokeun wae lukur. Cik ieu disemprot ku baygon gitu. Naon ieu semprot ku naon nya? Alhamdulillah pareum euy. Disangka ngabohong geurani eta budakna. Anjing ieu mah euy. Teu rame. Barudak ngabuburit mah jeung bapak euy, naon jeung kabogoh jeung bapak. Mirip pisanna beungeut nya. Didinya apa kumaha? Barudak ngabuburit mah jeung bapak euy, naon jeung kabogoh jeung bapak. Benar jang alus jang anjing bapak mah pugu-pugu di jajanan jeung kabogoh mah ngajajanan cenah euy. Jeung bapak mah di jajanan hayang naon sok we tinggal tunjuk cenah. Oke. Teu beungeut nya ieu mah anjing kemar anjing. Bapak. Gorengan ieu naon ieu gorengan ieu. Anjing, eta kumaha bisa kitu euy? Beurit. Ieu mah meuli gorengan bonus beurit nya. Alah, ini beurit susukan sih eta mah euy. Naon? Jelas sih mah pasti trauma mainna kanu gorengan euy. Cik bodak ieu mah. Cek marane ieu mah kasta tertinggi mun bulan puasa gorengan teh naon euy anu kudu didahar mimiti. Cik urang babala euy anger euy. Babala anjing juara baba bumbu kacang. Anjing geus juara we. Sia euy di ieu sia di eta anjing gorengan cendana aya justip saya mah ngeri anjing. Saking ku ngantri anjing panpek we mah aya justip sia euy. Tuang parkirna anjing ngajastipan sadis teh. Beli baba-bageun pengen ka aya justipna euy. Tapi dijamin di dinya mah moal dibere beurit. Ieu mah tingali kuna leupeut dibere beurit ieu mah. Sakitu euy. Naon ieu euy? Teu ngarti aing bahasa Thailand ieu euy. Ieu karek muka toko ieu. Karek muka toko. Aing ada. Tak gitu mata kan tong sabari nempo HP disangana nu nuturkeun. Disangana sorangan we anjing nyawa tuh. Belagu anjing. Donana reuas. Kanaon ieu? Orai si anjing. Orai asup tamengi. Anjing tadi asup kanu mau Nah bisa asup euy. Rada mending tadi mah kanu gorengan, ieu mah euy kanu taeun ieu mah. Apaliang si euy. Tapi untung teu panik pisannya. Kabayang mun panik si ibu tapi ieu gede kawani ya awewe si ibu ieu. Gila anjing, gila. Si Omen anjing. Ya, si Omen baheula mah anjing. Puasa anjing. Puas anjing. Cek aing mah tong loba gaya anjing. Eta teh karesek murah teh ningannya, karesek nu ipis anjir. Anjing nu kieu buka teu jadi teh euy anjing. Buka nama sih ku amak-amakan cing namanya. Ngabatalanna ku amak-amakan sih ieu. Belagu kan. Sama mah cari yang bisa bahasa Sunda. Kumaha yang mana? Ya keur usum sakikian euy. Keur usum mah. Punten. Sa. Mangga. Marane. Marane naon anjing. Kumaha? Iya. Kumaha damang. Iya. Cimeka. Naon Cimekar mah anjing daerah. Salengka enggak lemur urang anjing. Naon? Dahar. Sabaraha. Hiji. Saan Opat. rek ngitung mah teu rame atuh. Genep.
Oh kata-kata nu lucu euy. 8, 9. Bujur. Nah, eta bujur, bener eta kata lucu bujur. Nyeri hati. Ais, dalam anjing. Aing. Halus pisan gimana? Nah, itu eta panjang wae nu eta euy. Asep pisan. Oh, eta urang. Sandahar. Heeh, da puasa tuh. Mantu Sunda. Udah we. Udah belakang mama tuh bisa. Mama tuh. Heeh, keur usum bisa challenge kikian euy. Bahasa Sunda untung katanya euy nu keur ramena nya si Ijal Papua tah nu ngusumkeun teh meureun. Innalillahi. Kumaha disuntrungkeun ieu teh? Ah, anjing geus bener eta mah disiksa. Nya heueuh atuh anjing keur cicing ngalamun pamalkeun ngalamun tarik euy. Tingali endingna puas. Budakna lain nya eta nya. Anjing tahu ada kecelakaan kita cari ke tarik sia euy. Mun heureuy tong nu kieu kamu di walungan tingali euy. Untung aing dengan coba di kitu-kitu coba mun dialungkeun ka tengahnya. Kali ewang belagu bodak teh. Kitu bodak lah. Monak gedeung deui lebaran. Teu karasan nu rek mudik cing tartib mudikna cek kendaraan kondisina ciga bieu batang karek servis cenah euy. Kudu servis kendaraan tong poho mau duit anjing dah eta mau nama eta mau oleh-oleh mah teu kudu lah duit nu banyak oleh-oleh mah sarua aya bisa meuli di mana wae ge kitu bodak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.